Gusti pangaling-aling-alinge ya wong awayang aling wong awayang gunung kelir Gusti aling-aling-alinge ya wong awayang alinge ya wong awayang kelir hayun sawite oh iya hayun sawite kelire hayun sawite sigra datan niraing kang kawinane sigra datan niraing kang wahu wara kocak urang tunda lampahna patih Indra Sakti anu ngajugjukan negara Amarta ayeuna urang nyarioskeun dialas wanawasa pringan dina cala nyaeta aya aleutan jalma anu lobana 3 urang anu apruk-aprukan leleweungan nyatana teu puguh pamaksudanan margi ieu jalma teh diusir di nagarana taya sanes ieu jalmi teh nyaeta Resi Kombayana Aswatama oge Jayadrata anu ieu Kombayana teh diusir ku Prabu Suyudana ti nagara Astina margi dorna teh ngabantah kana kapalainan Nalendra atuh apruk-aprukan nyaung-nyaung ieu Kombayana kiwari nuju katunggaraan diusir ti nagara Astina kiwari kumpul dina luhur cadas anu ngampar nyatana Aswatama oge Jayadrata anu sami sedih prihatin kana ikayan sapamadhalepun Aswatama oge Jayadrata miwah Kombayana kapapak ka dia waled dan kang tumina mudah-mudahan singa jodoh kasih mudah-mudahan oke kasadayana para Kurawa ada kurang ada kereheula sampai bapak ama kedah kamana urang milalian pilampaheun kumaha dabungan Kangjeng Rama ngabantah ka Prabu Suyudana tenang Aswatama
Allah kudah kumaha atuh ieu teh amal. Tenang, tenang, tenang. Sok kumpul lah, kumpul lah, kumpul lah. Ya. Tenang, 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 tamu. Saya kata Udah kemana tuh orang melarian pilampahan teh? Senang teh. Kang jeung Rama rupina anu langkung guling. Jai nama orang menakung kono maha agung orang nyaung-nyaung we. Pikeun pangbalikan urang samantaranya pinaha talik lah talik. Iya. Paman kembayana kedah ka mana? Tenang, 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 tenang. Tenang Aiswatama. Lain tenang-tenang da urang teh buka pangbalikan lain nama eta mah kenentang sagala kakang Prabu Sudana. Lain naon ama da tadi namanya. Udah kumaha urang salajengna. Kudah kumaha paman. Ke urang-urang badami heula sakedeung. Ke urang badami.
Dangiang dor lenginang ruat balajaya Aswatama putra nirakang mengadep Ladia ingkang mengadep Iya Aswatama kumbayana miwat Jayadrata anu aya di alaswana wasaprigan dina jalan apruk-aprukan tepuguh padumukan kiwari mandek di sataing alas lami-lamingan dikamekaten kedaling lisan kedah kamana ama naon Aswatama urang teh da puguh biasa di leuleungan kieu mah kudu ka mana teu paman urang teh da piraku apruk-aprukan kieu cing inget kapan aya paribasa manuki berkujangjangna aya manusia hirup teh ku akalna urang ku ayana diusir ku anger Suyudana alatan mangheung ngahulag cek mang teh keunep astina teh pasrahkeun ka Pandawa da memang hakna ulah nepi ka jadi peperangan nah ai sugan kerek narima eta Suyudana kalakang usir ka ama udah mah tuh da mun urang manurut atuh kitu sabab ai kolot mah tadina jang jalan kabeneran jadi kudu kumaha ta ayeuna mah urang neangan bibit berujit inung rurusyuh maksud amal teh naon urang pangna nepi ka kieu teh alatan urang melaan Pandawa
jelema mana manu dibelaan nyawa apaleun nya henteu teh. Urang apruk-aprukan kieu gara-gara melaan Pandawa. Tah ayeuna mah urang males dendam ka Pandawa. Ulu. Males dendam kumaha? Kieu. Sabab dari enten teh urang apruk-aprukan teh gara-gara Pandawa tah dina samet ayeuna mah di mana amprok jeung kulawarga Pandawa rek anakna rek bapana amprok tong ditanya di gojojos paehan. Ke maksud amat naon itu? Apa rek mulangkeun ka nyeri? Arek males pati ka Pandawa? Tengahna manggigian teh dah. Ya, pokoknya arek anakna arek bapana amprok di perjalanan atau urang jorang kamar sa urang paehan para Pandawa. Ulu. Moal janten laun-laun eta teh. Moal yakin. Yakin. Pokoknya amprok jeung salah saurang Pandawa, arek anakna arek bapana amprok tong ditanya cos. Naon? Paehan. Amprok rek dihareup rek ditukang jos. Timalan. Jadi cinekna ayeuna urang malas kanyerian urang tah kitu. Ari kamar tah mah da puguh. Pertahananana kuat tah ayeuna mah urang nungguan di dieu. Susuganan urang bari apruk-aprukan amprok jeung Pandawa urang dodoo urang paehan. Sabab nyeri aja. Amat teh dapangna kikian teh melaan Pandawa Aswatama. Da eta atuh cicing di Kurawa melaan Pandawa. Heuh mata ayeuna mah urang paehan para Pandawa jeung turunan-turunanna. Pendek. Barang nuju aya dina satengahing obrolan dialas wanawas sapratane pun aya anu kukurusukan dina ronggos-ronggos dina jujukutan anu larimbun margi ieu teh di leuweung gledegan sada manusia anu ngaliwat atuh raruwas ieu Aswatama kombayana oge jaya latra naon teh? Naon teh bang? Cuk, moal nomor bagong mah kitu. Naon teh? Cing tingali kitu. Aya jelema geuning tageuning. Keun cina lewat lah ka dieu. Katinggal nama geuningan Abimanyu. Saha? Abimanyu. Nah. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Beres. Beres naon maksud teh? Apan geus badami tadi tong ditanya deui amprok jeung keluarga Pandawa jos paehan. Da moal naon urang mah Abimanyu nu tua teh dosa. Sana mah kitu tua teh dosa. Kapan orang pangna kikian teh melan manehna? Nyai nama sejang ngiringan we. Tuguring maju. Cing. Keun. Maju sepeda ka duana. Datan nirata ngademane upah gulingan mimiti nilayang. Datan nirata ngademane upah gulingan mimiti nilayang rana. Dayo sampun prapta manawi telepat ditinggalan geuningan eta teh Eyang Resi Komayana. Abimanyu teh timalan kaula nuwun cong kadieu kasep kadieu. Aduh geuningan kalaresana tuh aya kitu.
Geningan ieu teh Kangjeng Rama Eyang resiti sok kajajar 5. Bener ieu teh kasep ieu Eyang. Langkung ti payun nyangakeun sebah pangabaktos Eyang. Ya, ditarima nyer, ditarima. Oh, tuh geuning beuki kasep we budak teh deuleu. Kumaha cager nyer? Aya ibarat kaula nu sawalerna kumaha Eyang. Oh, mojo. Dupi Eyang geningan aya di ieu leuweung nuju naon Eyang. Ngahaja amat refreshing. Eta. Sabab biasa we ai pangagung mada di mana waktu libur sok berburu sok moro amat resep moro. Loh cicing tuturkeun omongan nama tuturkeun. Amat teh ngahaja di dieu teh keur moro uncal keur moro bagong. Biasa we jang hiburan senang-senang ai kolot mah da naon deui atuh. Tok kitu mah yuk. Imalan kaula nu Keke ari nu kasep rek ka mana nger? nu mawi Eyang. Jong. Nah, kos nu ngunang lu kunaon mah yuk. Nu mawi pangna putra apruk-aprukan kayu leuweung ka alaswana wasapringan dina cala teh. Nyatana putra teh nuju kailang-ilangan. Tuh itu gurau itu kalongitan. Kalongitan naon kasep? Kailang-ilangan Kangjeng Rama Uwa. Nah saha? Kangjeng Rama Uwa Yudhistira ayeuna teh teu aya di karaton Amarta. Oh itu geuning. Raja Amarta eueuh cenah. Kumaha? Tenang. Raja Amarta eueuh Teu aya. Nah saha nu jadi raja di ditu nger? Nu janten pangagung di ayeuna di nagara Amarta teh Kangjeng Rama Dipati Arjuna. Oh itu si Yaro jadi raja dulu. Ya, bagja aing murid nepi ka geus jararadi geus itu peng. Urang pake kasempetan. Santeuna piraku meureunna anak jadi raja, kolot apruk-aprukan kieu nepi ka obelana. Urang aprokan ka itu. Hah? Imbolon. Cicing. Nah, atuh geuning make apruk-aprukan. Kolot jadi raja lain senang-senang di karaton. Nu mawi Kangjeng Rama teh sifatna teh benten ti biasa kawas nu leungit ka manusaanana. Parantos teu aya caharan, teu aya wibawa kawas nu ilang dangian. Nu mawi putra maleuwih hade milarian Kangjeng Rama wae lukut naun nagara ngelubuh hideung jadi bodas dadaan tel kana bumi buluan belut jangan orai moal wakamulang sekupama uap Prabu Darma Kusuma can kapenaku putra panjenengan. Oh itu geuning. Alus. Cocok. Ngan ama Eyang mangabejaan kasep. Da moal kapanggih moal. Nah kunaon Mending balik deui kasep. Mending mangpaatkeun ai kolot keur jadi raja teh mangpaatkeun. Ulah rek wani-wani neangan Kangjeng Rama Uwa. Yudhistira teh yakin geus eueuh. Komo apruk-aprukan ka leuweung kitu mah da moal tidak akan satu leuweung leuh. Maksud Eyang teh kumaha? Mending balik entong dengan Yudhistira. Lamun kapanggih Yudhistira di leuweung urang paehan mah. Tak kitu mantak tong sita neangan, sita balik. Mending balik abi manyu. Moal tiasa Eyang tos sumpah dina diri putra panjenengan moal wakamulang lamun
teu dibarengan ku Wa Prabu. Yo itu gerak mending balik moal kapanggih moal dijamin tah ceuli tah ceuli nya eta teh ceuli yo ceuli maksad eyang teh naon ngahulang tuh karunya lebar tanaga lebar ongkos ngurang-ngurang nepi ka bararen yang anu teh grapek ningali imalan nanging eta mah pamadegan amalai putra mah benten deui aya nepi ka teu beunang di bejaan budak teh kolot kerja di raja lain senang-senang paloba budak oge jelema nu kolotna beunghar anakna teu poya-poya mangpang meungpeung moal tiasa yang pangapunten bade ngiri ngalangkung aya teu beunang diomongan teuing budak teh kunaon eyang kalah molotot bayuk mending balik we moal kapanggih istilah moal pangapunten we Kakang Swatama bade ngiri ngalangkung putra panjenengan ulah kunaon ieu teh mah teh bet ngahalangan ay mending liwat mending hayang keukeuh liwat apa rek balik bade keukeuh ngalangkung ngandung harti rek dipencit hati korok wae kunaon ieu teh aya geuning kalah molotot make jeung rek muncit piranan putra teh bade ngiri ngalangkung are ceu kolot entong teh entong aya kolot mah geus waspada permana tinggal ulah rek liwat ulah moal tiasa diulang putra panjenengan aya kudu dipolototan wae ku si Aswatama hadap we kurang ajar maju ngapunten Bang sok teh mongkeun si mah teh kadinya ngageram si ngalus teh mongkeun si mah teh ulah-ulah kapejakeun Aswatama eleh wae gelut udah turun mun maju balik maju Yudhistira teh eueuh geus eueuh malah kaula amproh bangkena tadi belah itu aduh palih mana bade disusul ku putra panjenengan bade dipulasara sok sanajan layona Allah geus diparahkeun ka sateuleun balik maju moal tiasa ya si kurang ajar leuwih hade putra panjenengan perlaya jeung tibatan kudu mulang saacan nyana ku Prabu Darma Kusuma kurang ajar ngaledek lamun kitu cara pangapunten ish naon itu jadi kekerasan Kakang Aswatama kurang ajar banyak lamun kitu carana ngajakan pituh tamakul kurang ajar lamun kitu marek mertahankeun diri sabab sabar di dieu teh lain digebung kudu murungkut ditampiling kudu cici tapi aya hak pikeun kaula mertahankeun diri kurang ajar wawandiana di Simayu lamun kitu carana daguan di luar Bravo, siap, bayar. Bayar. Da bobonganan atuh si Abimanyu ngadon liwat ka dieu. Mangsana hiji sigana ayeuna si Abimanyu bakal peraya. Ngera Swatama ulah diberi ampun paehan sabab urang nepi ka kieu apluk-aplukan di leuweung teh gara-gara si Pandawa, gara-gara Yudhistira, gara-gara Bima, Arjuna anak kula jeung Sadewa. Ayeuna aya turunanna paehan. Naon Kakang Aswatama teh geuning jadi kekerasan kurang ajar tengah waras yang dipejakeun Yudhistira teh geus paeh kuliah
soal paeh jeung hirup eta geus jadi tanggung jawab kaula anjeun ulah rek pipilun kurang ajar mah mangga saepkeun kurang ajar tuh geuningan pet jadi kieu kajadianana moal cicing wis kurang ajar api maju ai hal paling lamun kitu cara kakang jayata tamparan si api maju rek dibalangkeun ku ulah tamparan dia Aswatama tampanan di api maju di palang kendai boleh. Tampanan di tampanan. Udah nggak tahu siapa yang mau masih kalian terang di tampalan. Tampalan aswatama. Aswatama luling hama kade halas banget kesat ibalan kami geus tong ditampanan we geus tong diulang ngalu jeung tibatan disiksa ka wihadap paehan aya sakalian tapi teu tega ari ninggal kitu na mah montong teu tega aya paehan tampanan ieu bedama nanging ulah wah aya baki ngangkat kada kunyuk tong ditanya di Syabi Manyu geus tong ditampanan kuleungeun ableskeun ieu bedama kana awak begitu Abi Manyu ragrag jos ulu moal dosa ama aya tong mikirkeun dosa kunyuk nah sia teh keur kieu mikirkeun dosa sok tabaran ulu sok si Abi Manyu di mana ragrag tadah ku eta pusaka timbalan namanya dia. Benas dikersani yang domampana dasar takdir yang widit bisa dipungkir kadar tinu makawasa bisa disinglang Raden Abimanyu anu ragrag lempeng ka Swatama ayeuna mah teu ditadaku leungeun Swatama parantos disogrogeun bedama atuh ieu Abimanyu kapanggang dadana ku sajata hingga mati Amal duraka putra panjenengan amat tuh ya telulur amal duraka putra ay make dicengcerikan siak
kawas lain anak komayana Duraka putra panjenengan mayana Abimanyu. Waduh, Manyu ampura, Kang ampura Manyu. ke alus nanti alus hiji tati panawan upae encan naon-naon Walah amah duraka putra panjenengan. Di kumaha ieu ge kabaloboran ku gede. Kaula teh ku kaula ditadah ku bedama ku keris. Dugi ka amrus kana jajantungna tubah. Yakin raya Abimanyu kudah kumaha paman pikeun ngaleungitkeun jejak waya aswatamana naonan sia teh mewel kunyuk aya susut putra teh asa dosa aya make asa dosa sia teh naonan teh ulah naonan ya mah dosa lamun kicanana mah mundur Imal udah kumaha salajengna nger jaya gah tibalon kada aya kersa tibalon jangan ngaleungitkeun jejak pasti da ieu teh bakal kapangih urang teh urang lempar batu sembunyi tangan wayana eta bangke si Abimanyu piceun ka belah mana pokoknya anu kira-kira loba satu galak loba satu leuweung ngarah dihakan ku satu leuweung anu kira-kira antara kasaban ku jelema we segera kapalih ditu tuh sok buru piceun Manyu hampura Pada kumaha urang salajengna. nah beres tah hiji tah ayeuna urang geus ngadenge Arjuna jadi raja beres urang aya kesempatan beunghar ieu Kesempatan beunghar naon? Arjuna jadi raja saha guruna Dorna murid saha murid Dorna pirang Dorna ayeuna keur sangsara Arjuna keur senang ningali kolot sangsara moal rek ngajait si kolot urang tepungan ka amarta ayeuna mah urang mangpaatkeun Arjuna nu keur jadi raja mangpang mengpeung sabari urang maehan Pandawa urang mangpaatkeun heula harta para Pandawa Timalan ayo ieu. Ayeuna pisan Ieu aswatama anu langlang liling-liling margi kasionan oge ngarasa dosa anu gede ka Abimanyu. Tubah Abimanyu hampura kang teu sadari pada teuing dosa beuneunan. Ayeuna Kangjeng Rama make jeung rek nyampurkeun Pandawa sarua we urang nyampurkeun tetunggul mun ieu teh. Geus maehan anakna ayeuna rek nyampurkeun ka kolot. Olah palang siang cilaka ama.